Kade bahaya. Edi. Kade. Semangat, Beb. Ini ditutungguan Oh, ditungguan atuh Awi, teh oge. ah. Lain bantuan mah. Ngala awi teh kan ditungguan kuduaan kieu. Aduh, Bisi-kusi neneng, wah. Bisi kabalason juga kamari euy. Ayo wae euy. Ijah maneh. Lain urang teh pesen awi mun kuat kan ditutungguan we hayo. Yo, atuh ditungguan mah kabalason deui juga kamari aing mah. Makan. Kasilep deui aing mah kamari ge. Aduh, aing masih Edi mah hese ngejat dituturkeun terus ya. Tuturkeun ya, ka ngala-ngala awi oge komo lamun salaki sia di dasi meureunna. Cecekan pagawean tani ge. Cing ngajarok neneng sia ka mana? Nyamperkeun neneng Edi, siap aing. Ah, urang mah ngenekan we, wah urang mah jadi ieu kenek. Kata jelema eta di riwo di milu ka aing ka dieu. Ya urang mah ditinggalikeun bisi cilaka maneh teh. Maneh mah mandoran teh mandoran we hukum da ceun ku urang. Pilih Kang Edi rek nu mana ye? Nah pilih urang pamajikan eta ieu mah naon ieu mah. Seng-seong. Seng-seong. Heheong. Karuan kalian tuh. Atawa rantai cicingkeun tuh di kamar. Gua di rantai ada monyet. Bingungeun si Edi gawena ya manor tuh, jeung manor. Aduh. Jadi aya di antaran ku awewe dua ge bingung we si Edi mah kitu da ieu dituturkeun manor gawena atuh. Gitu tuh. Jadi kurang tenagana jadi kitu. Eta awewe dua ngaranturan tadi atuh. Oh, Wah, udah usah beban ulun teh. Berewe sama kuang jeung gorengan wae. Cuman Ai mana ka mana neneng atuh Siti gebrus. si neneng palontong deui. Lain bisiku. Bisi bisiku si Ijah di gebruskeun. Lain nek nyangan ide engke lamun Lain nangan ide maneh mah erek nyamperkeun si Edi ngahaja da si Edi di dieu sia lain nangan ide maneh mah. Gusti teuing si Ijah tepika ditutungwan kitu. Hayang bertemu sama Akang Edi. Aduh, ampun Si teuing. neneng mah hayang di ieu peureup ku aing ye. Sanana menggolo. Si Edi teu bereaksi bingung ada jeung manorna gawena atuh. Heeh. Memang geus jeung manor juk. aduh mana tingkatnya urang cakep. Leuwih riput ya aing. Neng, hari itu, neneng, hari itu lembur naon itu karena beli jungkrang. Angin, cemeta wae itu teh. Beli ka jungkrang. Adi itu na Oh, angin nya. wa. Lain itu cai ngalir pasawahan beli indah. Mangkar itu sakedeung. Ieu teh sawah si Ijah lain. Hayang teuing aing meusin ngagorolong teh ka hanap. Neneng ari sawah si Ijah lain. Sawah urang. Tah sawah mandor cenah wa. Oh. Sakedeung nya. Mung aing meusin ngagorolong neneng ka irigasi ka hanap cemeta ih sieun. Lain. Teh urang mah anu Lain. nuruan maneh jeung si Edi sia urang ngagorolong mah bahaya. Sok ku si neneng ka urang ngagorolong ka ditu ka teh urang pikeun teh si neneng naon teh anteng si Edi kita bobogohan wah Ampun, komo dinusuni di kebon awi kieu nyajahnya. amat video we Lain sigana teh lamun Mang Edi beungeut siga pangeran. Wah, geus we. ya iyalah Kadek oge beungeut siga sia naon gagaba bungaok ya atuh dah di zaman yang sia teh bungaok sia teh kasalaki aing teh arti eta teh nyaho maneh Yeuh, kira urang teh rek pagar makan tanaman. Da maneh mah diam-diam menghanyutkan yang kamari oge. Loba keneh orang jauh. Teu kudu jeung tetangga. Loba keneh nu jauh. Saung sia orangnya apa? Jarareng teh haram jarah. Teu di mana kan pas ya wae sia teh. Sekalian daripada jeung tetangga. Waduh. Jeung tetangga mah pieu omongan Omongan meureun. menang duit hanteu. Yo non loba alasan pingsan neneng.